warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa abidana bi asrarihi amin. Wal maqalatus saminatu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ismuhu Abdurrahman bin Sakhar annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasu darajatin wa salasu kafaratin. Hari ucapan anu kadalapan Nabi riwayat di Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah mengkaridho ke Abi Hurairah. Ari ngaran ismu karina eta Abi Hurairah teh Abdurrahman bin Sakhar, nyata ti Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Abi Hurairah eta ngambil tina ngaran kucing Hurairah eta kucing leutik. Ari ngaran asli nama nyata Abdurrahman bin Sakhar. Anau qala min sanyana Abi Hurairah qala adau fi Abi Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam parantos ngadau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur kanjeng Rasul salasu munjiyatun. Tilu perkara anu bisa nyalametkeun tegasna mulus lisohibi haminal azab kami nyekalan tilu perkara anu nyalametkeun teh minal azab tina siksa. Wasalasun muhlikatun jeung tilu perkara deui eta anu mantap nyilakakeun tegasna muqiatun bi fa'iliha fil hilal tegasna nibakeun ka jalma anu milampah kana tilu perkara anu bakal ngarusak teh tidak karuksakan. Wasara sudarajatin jeung tilu perkara anu mantapna ngamantakeun kana diangkat derajat ay masana di akhirat tegasna ditempatkeun di akhirat nyata derajatna wasala sukafaratin jeung tilu perkara anu ngamantakeun kana ditutupanana dosa. Kasar ditutupanana atuh ka jelema anu milampah kiparat teh. Tilu perkara anu bisa ngamantakeun kana nutupan dosa. Nu kumaha cenah Bapak? Anu bakal nyalametkeun tina siksa Allah. Oh, amal munjiyatu fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Adapun ari anu ngamantakeun nyalametkeun ka jelema anu milampah pagawean salmet teh nyaeta fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Nyaeta boga rasa sieun ka Allah fisiri baik dina keur waktu rehe wal alaniyah jeung waktu rame, baik keur di tempat sepi maupun keur di tempat rame. Jadi sieun ka Allah tegasna sieun ngalaksanakeun palandaran-palandaran hukum Allah. Biasanya kan jelema mah lamun di tempat rame mah doang heueuh gitu, doang ahli ibadah. Ari palbahina waktu rehe pan sok itu ngalaheuh loba rehe mah. Kalau dilaksanakeun pagawean anu ngalanggar hukum Allah. Dalam pagawean anu mangkat nyalametkeun jalma di alam akhirat nyaeta baik keur di tempat sepi maupun di tempat rame tetep manehna ngabogaan sifat sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Benar sebabna eta perkara rehe diheulakeun li anna taqwallaha fihi ala darajat karena saenyana
dan lamun kere mah atuh lobakeun urang dakwana ka Gusti Allah. Loba sieun urang ka Gusti Allah, ulah loba ngalanggar kana aturan hukum. Anu kaduana waslu fil faqri wal ghina, anu kaduana pertengahan dina fakir, pertengahan dina sugina, tegasna tawasul fil maisha, pertengahan dina raraga kahirupan sapopoena. Cara bi'alai jawiza fihal hatta walido bidzalika. Cara dengarepan batas manehna dina rizkina, dina biar maisahna, mendengar waktu Allah gitu. Baik ke fakir maupun dina sugihna, pertengahan baik ya. Atau ke fakir atau dengan rasa rendah diri, atau lamun ke sugih atau ke angkuh, itu pangsa pangrasa atau ke angrasa pangsugihna. Wali bedzalika jeung ridho manehna suka kana eta kahirupan anu dibikeun Allah ka manehna. Kan kahirupan pertengahan teh ya. Itu atuh lamun keur kaayaan posisi dina fakir atuh ke naon rendah diri, atuh lamun keur dibere sugih Gusti Allah atuh teu sombong. Pertengahan bae biasa bae jamaah mau mun din ikal ge eta meunang pamere Gusti Allah. Surane anu katiluna anu bakal nyalametkeun tina siksa Allah wal adlu fi ridho wal qada. Adil dina ridho, adil dina hewan. Bicara bi ayyam Allah wa yarda ridho. Jadi kurang lamun jamaah resep ka jelema atuh kudu karena Allah. Lamun karewa ka jelema kudu karena Allah. Biasa-biasa bae. Sebab lamun urang teu aya karena Allah disikir, lamun urang isina resep ka jelema teu di aya karena Allah, saha nyaho kena. Anu kualifikasi resep eta ngajadi musuh berat urang teh. Saha nyaho anu urang dihewaan ka dieu akhirna jadi naon? Jadi teman dekat urang. Mata make karena Allah. Insyaallah pandawa nu kitu. Wah jadi mah kerja mah hewa kasih eta kuat menjadi loba urang. Wah kerja masih eta biar supaya eta kuat jadi musuh banjir tanya. Eta mah ari urang ngaranna aya make lillahi ta'ala mah make karena Allah. Masyaallah aman. Saya urang resep eta jelema aku urang tuh loban urang alamna atuh karewa atuh urang untuk hewa kana jenisna tapi hewa kana sifat. Bantueuna hewa kana jenis namanya. Biasana lamun hewa kana jenisna eta apa? Kana barang aja sok aya hewa. Seperti aya foto parempeng ku hewa teh. Eta geus hewa kana jenis begitu mah. Ieu mah hewa kana sifat wae. Eta anu mantap nyalametkeun tina siksa Allah. Mana anu ngantar ngarusak? Wa amal mulikatun pasyuku syadidun. Adapun ari perkara anu bakal mantakeun kana karusakan pasyuku syadidun nyaeta korep anu kohara. An korep itu falayu adi ma'alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi. Tegasna jelema tersebut teh teu daek nunaikeun hak Allah jeung hak makhlukna. Kitu. Jadi korep anu rosa teh kumen anu rosa teh nyaeta manehna teu ngalaksanakeun teu nunaikeun hak Allah jeung teu nunaikeun hak makhluk. Lamun cek Allah teh aya ngajaga teh maka teu ngajaga. Kitu. Duit eta kudu dipake kana diimpakeun kitu. Lamun aya nu ngenta sapertina ieu jeung masjid teu daek ieu jeung perayaan bulan eueuh korep. Terus aya pabaturan eta secara hak Allah, aya hak makhluk. Sapertina guruna, coba cenah abdi ngutang duit eueuh teu boga.
coba ditulungan dia terbuka biasa coba mereka duit di biasa embung aja mah eta korek tuh mungkin jadi jelema anu korek model gitu eta ngamantakeun rusak kan diri pribadina atunya atuh saja sok salat saja sok ka masjid teh pan ari ngabogaan sifat itu mah cek deungeun teh lah sia eta mah ka masjid kieu neupeul aing neupeul eta kan korek eta geus ngomong bener tak mungkin bagi kan petaka eta ngarusak karena jiwa raga karena diri eta jelema anu ngarasakeun korek anu pohara anu kaluana anu ngamantakeun bisa ngarusakkeun kana diri pribadi eta jelema wahawa muttabaun eta selalu coba ngikutin deui kahayang hawa nafsuna jadi mengikuti perkara anu hawa nafsu mareka kalian diikutin baik ngikutin hawa nafsu eta kan ngarusak aya hawa nafsu manya kaya dinafsuan eta kan bisa ngarusak deui gitu ulah diikutin biasa bae anu kakieunan anu bakal ngarusak perkara bakal ngarusak wa ijabul mar'i bi nafsihi boga rasa, boga angrasa diri pribadinya paling sempurna. Ayat nazruhu ilaiha bi'inil kamali ma'anisyani nimatillahi ta'ala wa ma'al amni min zawaliha. Jadi nempok karena diri awakna nyata putih tinggalian anu sampurna bari mah pokok bahwa mah dibere kitu ge dibere kaunggulan teh dibere kapinteran ge dibere sugih ge eta atas nikmat pokok manehna majarkeun meunang gawena bae majarkeun meunang maculna bae majarkeun meunang hafalkeun bae eta kitu teh padahal eta sadayana hakikatna mah di Allah pokok manehna bari geus kitu ge ngarasa manehna ujug bilbaina wa ma amni min zawaliha disertai ku ngarasa aman bahwa itu teh moal atuh tadi Pak perkara itu atuh tadi kuat gagah ge wali kuat ge atuh je bakal moal boga naon urang zaman kekuatan kuari sugih ge kuari kerjadah ge nah eta ngarasa aman ulah ngarasa aman kitu jadi ulah amanna keluh lah itu asna wala kami dijawali ulah ngarasa aman mun ieu kagagahan mun ieu kasugihan moal leungit leuwih kabeh kudu ingat dalam urang boga ujug pribadi urang naudzubillah min dzalik eta perkara ujug mantap ngarusakeun kana diri pribadi urang ulah nah kalau ujug-ujug tuh dikali Allah ulah mana dia memantarkan diangkat derajat urang Gusti Allah lamun urang hayang diangkat derajat Gusti Allah wa amma darajatun fa salam hiji anu memantarkan diangkat derajat nyata ngamasturkeun uluk salam tulisna izharus salam bainan nasi biar salim alaman araf tahu wa ma lam ta'rifu jadi nggak tahu itu salah kayaknya di antara manusia kamu orang rekan wauta atau kamu tahu wauta bila mana pernah di mana bayar assalamualaikum balik ke mana assalamualaikum terus gimana assalamualaikum hadiah juga tuh mobil lah gitu kan jadi masuk ke orang salah gitu ya salam itu pak doa gitu belum salam itu adalah dan salam sejahtera bagi kamu gitu Teta kurang sering kalau waktu kurang ngamasurkeun uluk salam eta ge dina kurang bakal diangkat derajat. Kan cek deungeun ya eta mah cenah kurang amat ya cenah kuwageun amat setiap penanggungan bae uluk salam. Lain doang si anu cenah si anu asal pernah, "Woi, halo. Di mana?" Ulah halo bae. Terus ulah halo bukan namanya kuari mah. Proba ulah halo uluk salam. Ibsa salam masukkeun urang dawamkeun ramekeun eta kalimat uluk salam dimanapun pendak baik anu
jeung jelema anu wau jeung urang atau anu teu wau jeung urang bila mana anu salama wa in amutoami anu kaduana lamun hayang diangkat darajat awak urang nyaeta in amutoam daek mere kadaharan kasaha li dhaifi wajai ka anu lemah jeung kanu lalapar bila mana tetangga atau masyarakat gitunya aya anu lemah gitu anu tacan mah tawaran ku urang teh mang taca galuh biasa teu atau kanu lapar bisa datang ka imah urang minta dahbe urang gitu tah eta ge ku bageurna kitu eta ngamangkat kana diangkat derajat urang daek urang mere kanu teu gaduh daek urang merhatikeun ka tetangga anu teu boga gitu ulah merasa lah jadi cuek bae gitu sedangkan kan eta jelema anu teu boga di pinggir urang eta jadi PR pikeun jelema anu boga bakal ditakon ge dalam akhirat ulah orangnya mere urang yang hebat Islam eta ku umat ieu daek saling memberi daek saling merhatikan anu kafiruna anu ngamantakeun diangkat derajat ya manusia urang wa sholatu bidali wa nasu niyamun daek ngadirikeun salat di tengah peuting bari manusia anu lain kayana keur sarare salat naon atuh ti peuting atuh salat naon teh tahajud tah rek hajat tah salat tobat tah yang penting ti peuting ngalaksanakeun salat tahajud ti peuting daek ngalaksanakeun salat tahajud lah diartikan jalma-jalma anu sejen keur para rokok tegasna filadatina kayana keur enak-enakan sarare tapi atuh kajian kitu ya atuh banyak kan aya diangkat derajat terus kumaha pangeran bae urang atuh salaksanakeun perintah Allah geus kumaha musti Allah eta nah urang di pikiran kasih nama jadi khawatirkeun eta bisi urang angkasa doang maka keji dia pola kitu bae ruang aing daek ka dipeuting budak tahajud dia menyemolo bae tah kitu bisi doang nya sena dan terus anu ka opatna wa amal kafaratu adapun anu bisa nutupan kana dosa urang nyaeta ay allati adatu ay kamul khoti'atan bisa anu bisa ngalebur kana kasalahan urang bisa ngibaratan kana dosa urang anu kaya hiji fa isbagul wudu'i fisayaroti daek nyampurnakeun wudu dina waktu keur kaayaan tiris banget tegasna itmamul wudu'i fi waqti sidatil badi bi ayati sunanihi nyampurnakeun urang wudu dina waktu keur banget tiris ku cara bari urang ngalaksanakeun kalawan padan sunahna artinya pada waktu tiris waktu subuh tak disampurnakeun urang wudu eta disampurnakeun atuh ku urang bacaan doa-doana baik bismillahna maupun alhamdulillah ma atawurana urang gitu kasunahan kumur-kumurna terus gitu dina waktu pakai tasawuf eta ngalamun waktu isya subuh eta masyaallah ulama sugan bae gitu aya tama ngalaksanakeun kieu lah jadi para dosa urang banyak masyaallah dosa urang mah hari teh digananya terus anu kadua wa naqul aqdami ilal jamaati daek ngalengkahkeun peana menuju salat berjamaah daek ngalaksanakeun salat berjamaah eta ge mangrupikeun jadi kiparat dosa ngalengkahkeun peanana menuju masjid arek ngalaksanakeun salat berjamaah eta ge mangrupikeun kiparat dosa sugan bae ta urang kitu nya
dirihaneun dan anu katiluna wa intizarus sholati ba'da sholati nungguan ngalaksanakeun salat sanesna salat. Dong urang ya di dieu masyarakat alhamdulillah lamun geus salat maghrib terus urang kumpul di luar teh bari nungguan salat deui nyata ka salat misa. Eta mangrupakeun kifarat dosa eta bae. Urang geus salat maghrib terus urang di luar nungguan teh nya rek ngalaksanakeun salat misa. Eta bagus. Kitu malah eta teh kitu wa isku intizar kulli khairin sarwa bae eta kitu eta urang nungguan sakabeh kabagusan selama urang nungguanana di maghrib urang nungguan ka isya rek ngalaksanakeun salat isya tah selama urang nungguan eta terhitung pagawean ka kabagusan. Tapi urusan cenah kumaha jadi mah nungguanana kalau ngomongkeun batur teh enak. Agak menungguan tapi kalau gibah seperti di luar. Eta mah seperti nungguan urang dirinya atau ngobrol naon tah. Ayeuna komo atuh nungguan urang ngawin sampai ka misa. Ya waktu detik ieu mana. Tah kitu bae pagawean kitu eta ngarupakeun kifarat dosa atau sugan bae saeutik-saeutik dicokelan dosa urang kitu bae ya. Es bakal anu nyalametkeun kumaha pagawean anu bakal ngarusak kumaha pagawean anu bisa ngangkat ke derajat kumaha pagawean anu bisa nutupan dosa urang kumaha eta